Itulah layangan Duh pegat kepakan layangan Langit lengelan Kampung ngoleyan Asinu mukaran Dahat kepakan Diri galang layang Tanah Nabet sirna dedehna lupa kamana RYRRXG nah cinta nabet gila papakan duka teuing kamana selira ayana di mana sangka salira dua cinta itulah layangan tuh pegat kepakan di langit lengelang kampung ngoleyan asih numukaran dahat kepakan diri galayang tanah papamu tendang nah asina bet sirna dedehna lipat kemana nah cintana bet gila papakan duka teuing kamana salira ayana di mana neng langitan salira ayana di mana ku teu sangka salira dua cinta salira ayana di mana abdi langitan salira ayana di mana ku teu sangka salira dua cinta campur baur jadi dulu oh bunga mawar kau idaman hati ya ku puja-puja selalu ingin hatiku memetik di kau namun apa daya tak sampai dan rupawan rindu hati siadan malam hasratku ingin berdua selamanya coba aku coba lawan bulan bintang bulan Natal cintaku hanyalah satu kekasihku oh bunga mawar kau idaman hati yang ku puja-puja selalu ingin hatiku memetik di kau namun apa daya tak sampai oh bunga nan rupawan rindu hati siang dan malam hasratku ingin berdua selamanya
pun tak tahu cintaku hanyalah satu kekasihku. Jam lu campur baur jadi dulur sabab niat rek ngahibur benernya cuk. Oh, ada di tiap lembur ge kieu merejo anu disebat pajidoran mah. Tuh aya istilah beda tempat jadi sobat, beda lembur jadi dulur, jeung nu jauh jadi wawuh, jeung nu anggang jadi baraya. Ayeuna wilujeng beureut ka baraya kaum muda sadayana nu cinta nu reungeus kana seni budaya Sunda. Utami pajidoran anu kapiatur ring-ringan putra sinar mangkugan. Ye, insyaallah Bang Inten dina bengi ayeuna urang ngahibur kulawargi Kang Dede kali teh lis sinar kahitanan Kang Putra. Nuhun kana paratos lungsur kaul oge para putri-putri mojang-mojang anu aya di wilayah Ciwalem dianggus meureun buah dhuwur Bang Unya. Oge teh hilang Bang Inten Baraya Cimonce. Keluarga besar R Eki Cimonce. Oge urang sadu alhamdulillah Baraya